para mitra nu mulia ti karaos di dinten ka dinten di waktos ka waktos dongeng Mang Jaya terang-terang bagian ke 113 atuh para mitra. Nya aduh sanyerelek waktos si para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Atuh dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang lajengkeun deui. Teras deui para mitra upami ieu para mitra sadaya kecap panganteur teh nya geranya atuh cenah duga sare para mitra sadaya ieu para atuh tos kitu para mitra reupeureup nya reupeureup para mitra dug sare reupeureup teu tiasa dubeureum teu tiasa para mitra reupeureup margaya kapautna sareng ieu naon teh ieu kamo soca nya gitu. Atuh mangga dongeng nu judul Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang teraskeun deui ti karaos ayeuna nincak bagian ka 113. Di Mang Jaya Official Mang Jaya ngaturkeun nuhun kalayan tos nama admin sareng kru ti Mang Jaya Official hatur nuhun ka mitra sadaya mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 113. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongengna. Nyaeta kajadian ieu teh para mitra sadaya aya di tempatna atanapi di Nagri Onom para wargi. Aya di Nagri Onom atuh harita teh dina enggoning ngiclik nuturkeun Nyi Mas Wulansari. Nyi Mas Wulansari mah ditandu para wargi sadaya. Namung Mang Lendra mah ngiclik tukangeunana kitu di antawisna para wargi. Mangga urang teraskeun hanca dongeng. Di perjalanan bari ngiclik teh para wargi sadaya manehna meunang katerangan ti Jakabantangin. Cenah mah dina hiji waktu baris diterangkeun pangna kitu kajadianana. Tapi nu eces memang atuh Jakabantangin neundeun harapan ka Nyi Mas Wulansari. Neundeun hate kadua leutik cenah ka Nyi Mas Wulansari. Tapi memang Jakabantangin teu bisa balaka satarabasna. Malah waktu Kangjeng Prabu selang kuning ngosol-ngosol sangkan manehanana daek cenah dikawinkeun ka Nyi Mas Wulansari. Harita cenah para mitra sadaya malah mah Raden Jakabantangin kalaka ngolembar ngajauh. Kitu ceuk katerangan Raden Jakabantangin. Atuh puguh we obrolan tengan saukur Raden Jakabantangin jeung Mang Lendra. Dengan saukur dina jero hate Mang Lendra. Mang Lendra harita ngajawab deui. Lieur aing mah. Araneh deui. Ongko atuh ilang teh bogoh Jakabantangin. Ka Nyi Mas Wulansari tapi nah atuh anika. Dititah kawin ku bapana kalaka embung. Jeung Nyi Mas Wulansari ne geus jelas bogoheun ka nikah kitu. Mata ka kaula ieu nyontrol teh. Sabenerna mah disangka kaula teh Jakabantangin. Da leuwih hade andika kaluar we tina garba kaula. Cika ditu mah geura kawin tuh. Nyi Mas Wulansari beurina ge. Sok araneh ting beurina ge. Ieu mah teu bubuguh teuing. Cenah kitu para mitra sadaya kaayaanana. Kitu kaayaanana para wargi antara Raden Jakabantangin jeung Mang Lendra. Malah mah Jakabantangin ge nyarita ka Mang Lendra. Engke cenah lamun diterangkeun ayeuna hatuh jeung deui lamun geus diterangkeun satarabasna pasti moal ngarasa lieur. Ngan atuh Jakabantangin tetep cenah manehanana rek nerangkeun ngan moal waka ayeuna diterangkeunana. Itu nu matak mah. Nu matak cenah mending daek wae nuturkeun ka eta Nyi Mas Wulansari. Atuh geura deukeut Nyi Mas Wulansari hartina geus cenah atuh
nulungan kadirina kitu cek Raden Jakabantangin. Harti aing mah terus terang raneh teh asa kakara manggihannya model kieu mah ieu. Raneh teh di negara ono mah kieu geuning nya. Beda jeung di negara manusia tuh. Ieu mah di negara manusia bogoh haja awewe komo kitu dititaku bapana titah dikawin. Bari awewe nage nyontro daekeun pisan. Langsung we meureun ieu mah. Ayo jerek nong gitu. Tapi nah atuh di negara ono mah kararieu araraneh aing. Aneh. Ceuk harita para mitra Mang Lendra tetep cenah para mitra ngarasa aneh. Kadenge soratan katinggalan para wargi. Engke ge ngarti. Nu penting mah ayeuna nulungan heula kaula. Sakurang-kurangna Andika kudu daek jadi Jakabantangin ayeuna mah. Sakitu we geus. Harita para mitra ditutup ku caritaan Jakabantangin. Nu masih kene tetep daria nyarita ka Mang Lendra. Mang Lendra masih kene hayang ngajak cacarita ka Jakabantangin ngan geus eueuh manten geus teu kadenge sora-sorana deui. Geus kaluar tina garbana Mang Lendra. Nyao muru ka mana eta nu ngaran Jakabantangin teh teu kanyahoan ka mana leosna. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Dina seuh-seuhana para wargi sadaya. Mang Lendra tuluy nganjang ka kaputren tempat para putri karaton Dumu. Waktu anyog sakumaha pangeusik kaputren sasat ngaeh-ngaeh jeung sasat paheula-heula mapag. Ngan bae dina mapagna para putri aya nu teu wani kalileuwihi. Da maraneh nage nyaho yen Jakabantangin teh kikineuwanana Nyimas Wulansari. Sumangga sinatria nu kasep ngalempereng koneng, wilujeng sumping kapalataran karaton. Namun kedah janji ye yen salirama ukuran Nyimas Wulansari nya nu ngayeun nu kagungan. Pokona mah kade ye nya nya. Kade mangkaning seueur putri di dieu mah. Cek Nyi Putri para mitra sadaya. Bari Nyi Putri nyarita kitu ge ngareret ka Nyimas Wulansari. Ari Nyimas Wulansari direret ku Nyi Putri bari nyarita kitu nu ngabagiakeun ka Raden Jakabantangin. Nyimas Wulansari kacida bungahna bari jeung atuh mesem sagala rupa. Nandakeun manehna teh meureun dihormat ku putri-putri nu aya di kaputren teh ya. Jeung deui nyebutkeun cenah ai Raden Jakabantangin mah iwa ti Nyimas Wulansari cenah nu kagungan. Harita Mang Lendra ukur seura-seuri para mitra sadaya. Bari harita teh salah tingkah. Da puguh kakara ngalaman dipapag ku welas-welas awewe anu gareulis kitu. Awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lir putri turun ti kahyangan rek marani teh cenah. Turun tina kuwung-kuwung para mitra sadaya kitu cek ujaring carita. Atuh puguh we pikeun Man Lendra bati hookeun ningali kayan kitu. Di eta patempatan istri geulis teh meuni sarua meuni paragbag cenah para wargi. Dina pangawakanana sarua malah bebeungeut ge hampir ceples. Di eta tempat megareulis kabeh. Nyaan cenah teu dipicieun sasieur cenah para mitra. Di antara nu hiji jeung nu hiji deui teh hampir sarua. Kitu di antarana malah mah Mang Lendra harita ngagerendeng. Heueuh aing kecil geulisna jeung marani sui ulas-ulas putri pulung bajetinya. Dan hanya kawe manehna mah ti sabangsa jeung aing. Lamun sabangsa jeung aing meureun. Ampun deing. Aing teh meureun aduh geunah tu maninya we. Aduh ngada kemanya nu gareulis. Ampun deing. Ayo nya eta we ku beda lah. Beda lama aing jeung manehna. Ceuk Mang Lendra. Di jero hatena sabot lempang murupa seban kaputren teh para mitra sadaya. Aya soratan katinggalan anu nyebutkeun cenah. Harita ngawawadianan kamanehanana montong sok ngabeda-beda harkat kabeh ge cenah tunggal ciciptaan numur beng alam. Sokomo ari bangsa onoma da baheula ge tunggal asal manusia cenah kitu. Ulah dibeda-beda cenah. Eta teh iwa ti Sorabantangin
harita Raden Jakabantangin ngagenggereuhkeun pamanggihna Manglendra. Manglendra teu dikomentaran ieu cenah paramit sabab manehna oge geus dipapag di tengah paseban dina amparan Alketip Kanel. Da eta Alketip teh para mitra aya anu ku empukna luar biasa eta Alketip teh. Meureun cenah di nagara manusia macan pernah Manglendra ditarima di tempat anu sakitu endahna. Alketip warna hejo teh para mitra hejo lukut. Nyaan sugan mah ditincak ge meuni karasa meuni empukna luar biasa. Tur lemes di eta Alketip. Di tengah Alketip meuni ngabarak rupa-rupa kadaharan nu ngarareuna. Nyaan sing sakur kadaharan aya di dinya para wargi. Kaya ninga cenah aya aduh nu disebut baeta. Anu disebut cenah para wargi sadaya anu bubuahan. Nya bubuahan bangsa konyal atuh cenah bangsa duren jeung sajabana aya di dinya. Malah mah kesemek ge aya di dinya para wargi sadaya. Jeung deui bubuahan karuhun urang baheula kumplit aya di dinya eta cenah katuangan karuhun urang mah kitu di antarana. Ningali kaayaan kitu para wargi sadaya Nyimas Wulansari harita teh nyarita. Sumangga Kakang Bantangin mangalingih dina Alketip bari tuang leueut saaya-aya we anu aya kitu disayagikeun. Nyangakeun eta mah tami lumayan Kakang. Ceuk Nyimas Wulansari ngajak diuk dina Alketip teh para wargi sadaya. Angin ngahiu ke bubuhan cenah sisi talaga. Sora manuk bisa darecet bubuhan lo tatangkalan galalede. Jeung deui kalan-kalan sotac sora sato nu cicing dicai ge di sarada bubuhan sisi situ teh atawa sisi talaga. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui kaayaan di Pulau Majeti. Anu mana para mitra Nyimas Wulansari ngajak diuk dina Alketip. Malah inya nama geus miheulaan emok cabok di dinya. Ari putri-putri nu sejen manisur sor paheula-heula ngasongkeun kadaharan. Jiga nu kabeh hayang kapake ku Raden Jakabantang. Keun atuh tong sarerea teuing ranyong. Engke Kakang Bantangina bariekeun geura. Ieu mah kumaha nya meuni ranyong kitu? Ceuk Nyimas Wulansari satengah ngagelendeng para wargi. Kanu sejen jiga nu karasaeun para wargi anu mulya. Harita oge atuh kanu digelendeng teh da buktina para putri nyalingkir rada anggang tidinya. Manglendra jiga nu susah rek ngejat. Ari nu jadi sabab cenah para wargi, para putri kaputren teh bangun anu embung ditaringalkeun. Malah kabehanana ge jiga nu sono geget hayang dirawu dipangku ku Manglendra. Nu disangkana Raden Jakabantangin teh. Sanajan rada kawatesan ku Nyimas Wulansari, tapi kabeh ge jiga nu boga cita-cita hayang nampa kacinta jalma nu disangkana Jakabantangin. Kakang, mun tiasa mah atuh salira Kakang teh teu kedah ngiring deui ka pangperangan. Sawios we jisim abdi manu usul ka Ama Prabu. Malar Kakang mah teu ka mana-mana deui, atos we linggih-linggih di dieu. Pan atos kantos sanes ka pangperangan teh merangan bangsa dedemat-dedemit cenah. Bangsa siluman-siluman teh parantos kalaksanakeun sanes. Nu mawi ayeuna mah etang-etang ngaso heula. Etang-etang eta we naon teh ngaraoskeun manah atuh etang-etang atuh nyirnakeun rasa di dieu. Sawios abdi ke nu nyariosna ka Kangjeng Prabu ka Ama Prabu. Ceuk Nyimas Wulansari. Sumuhun saena mah kitu we Kakang Jaka. Bumela ka nagara teh rupi-rupi Kakang. Anu ngiring ka pangperangan memang kedah aya. Tapi nu ngajagi eusi nagri oge kedah aya. Teu kirang-kirang pentingna. Janten saena mah salira Kakang mah ngajagi keamanan lembur we atuh. Teu kedah tebih ti dieu. Sanes kitunya kadang wargi.
Cek salah saurang putri gelis camprenik nu sababad jeung Nyimas Wulansari ngilu jabung tumalapung cumarita nyaeta harita teh dina eta gempungan atawa riungan teh. Eta putri teh disambut ku putri-putri sejen. Leres kitu pisan, sumuhun atuh. Nyamun leres pisan Kakang. Saya nama Kakang Bantangin mah jagi lemur mah. Kena para prajurit, para penggawa nganu miang kapang perangan mah, ngalawan bangsa dedemat-dedemit mah, sareng bangsa jin mah. Cek putri-putri nu sejen meuni rampok. Memang para mitra putri teh ai sora ai rupa mah hampir sarua. Tapi sora aya nu terewes, cenah aya nu andalemi nyaritana. Atupun kitu deui para mitra sadaya, aya nu handap asor nyaritana rupa-rupa eta putri di Nagri Onom teh di Pulau Majeti, nuker aya di Kaputren, nuker ngajamu cenah Mang Lendra anu dianggapna Jaka Bantang. Sabot Mang Lendra keur dibawa Sukabunga ku sabubuhan para putri. Rentang-rentang ti kaangangan burudul welas-welas ponggawa ngaleutkeun sababara urang jalma. Mang Lendra atuh lain reuwaseun aleutan ponggawana. Sabab nu kumanehna dipikaheran teh nyaeta aleutan jalma hareupeun ponggawa. Harita para mitra sadaya, atuh harita ge dului Lendra Mang Lendra teh ngagerendeng jero hatena. Aya naon eta patih wirabangsa? Adipati Rangga Katut Surajaya jeung Anggawira datang ka dieu. Manehna menirurusuhan. Jika aya penting ka cida ye. Cek pikir Mang Lendra para mitra. Bari hatena nyamat-nyamat. Sakan Jaka Bantangin asup deui kana gugarba manehanana. Sangkan mere nyaho, sangkan mere pituduh kudu kumaha atuh ketak satuluyna. Mang Lendra harita ge ngagerendeng deui. Jaka Bantangin. Geuwat ka dieu. Jika kaula ieu deuk nyang hareupan pancang pakewu ye. Aduh. Bahaya ye. Jika ye aya mau ngau ke jameta ye. Aya siku si wulu-wulu pokona mah. Aduh, ye kaula minta bantuan ye. Iwati ka Andika kaula minta bantuan teh kanu sedian mah ada kumaha atuh. Kaula teh ngan sorangan dibantuan ku Andika wungkul. Tuh katingali tu ayeuna tuh Pati Wirabangsa datang. Adipati Anggara ieu abdi Rangga Surajaya jeung Anggawira datang ka dieu. Aduh, luas kaula teh ye. Buah-buah ye rek nyerak ka kaula. Nu mata kaula minta bantuan ti Andika ye. Sok atuh geura asup ye kana garba kaula. Geura bere nyahong kudu kumaha satuluna ye kudu. Nu penting mah Andika kudu mere keterangan, kudu mere nyaho. Kumaha sepak terjang satuluna ye. Aduh, ngan kami mah ngarasa luas ye. Cek Mang Lendra jero haten. Tapi aya soratan katinggalan anu nyebutkeun cenah geus cicing bae ulah gempeur-gempeur. Paring oge manehna rek nalek cenah. Sedengkeun nalekna mah kadirina Jaka Bantangin. Naon pangna cenah kaula teu bisa hasil meruhkeun Ratu Aning-aning Kingki. Sakitu jiga nama pamaksudan manehana teh. Geus tenang we. Andika mah cicing-cicing we. Tema Jaka Bantangin nu geus aya dina jero garbana Mang Lendra. Para wargi kaum dangu atuh sabada harita teh para mitra sadaya dicaritaan kitu mah ku Raden Jaka Bantangin. Mang Lendra rada teger hatena. Malah teu kitu ge harita keneh eta rombongan anu opatan teh langsung ngaharita ge cenah para mitra sadaya uluk salam. Sampurasun Nyimas. Ceuk Pati Wirabangsa uluk salam. Rampes, mangga kalebet Wapati. Aduh, bade pikir saeu naon itu tumorojog ka dieu tanpa rarapan. Meuni rareuwas nya jisim kaula mah Wapati. Sareng naon priyogina ka dieu? Make mepek balad ponggawa sagala rupi wa. Heran atuh. Aya naon ieu teh meuni rareuwas kieu? Cek Nyimas Wulansari. Rada tugena hate para mitra sadaya. Dumeh aleutan para patih make ngaboyong sabubuhan ponggawa.
nu samagreng ku pakarang sagala rupa jiga-jiga rek maju ka medan jurit, jiga-jiga rek maju ka medan danalaga. Harita keneh gancang Kipatih Wirabangsa ngajawab. Teu aya naon-naon Nyimas, teu aya naon-naon. Namun upami teh mah ua make mekel sabubuhan ponggawa. Datupan ayeuna teh usum genting ayeuna teh. Saha nu nyaho ka urang nyurusup juru telik atawa mata-mata musuh pikeun ngancurkeun katengtreman hirup urang. Tak kitu nu mataku ge Nyimas. Jadi urang salilana kudu caringcing page kancing. Saringset page iket. Lantaran bisa aya telik nu asup ka daerah urang. Manehanana bisa tenang-tenang cicing di negara urang, bari neangan katerangan nu pasti kumaha kahengkeran urang atawa kumaha kalemahan urang. Di mana urang geus kapanggih kahengkeran atawa kalemahan urang, mangka urang babari dirurugna ku musuh. Kitu nu mataku ge Nyimas. Sakali deui ua datang ka dieu, ieu teh ngan saukur dina raraga keamanan daerah-daerah, dina raraga keamanan negara. Urang salilana kudu caringcing page kancing, saringset page iket. Harita keneh para mitra sadaya, Kipatih Wirabangsa bari ngareret ka Mang Lendra. Aduh, cilaka ieu mah yeuh. Nyaho mah cilaka yeuh. Aduh, ieu mah yakin ye bakal bancang pakewu. Bantangin kumaha ye. Aduh, kami tulungan ye sandeuna we. Mun tadi teh geus kagamar. Nyebutkeun eta Patih Wirabangsa nyebutkeun. Bisa aya telik cenah asup ka daerah ieu. Da saha deui atuh iwati kami ayeuna. Nu aya di dieu teh kaulan nu aya di dieu teh weuh deui. Nu sejen mah bangsa nu mungkul. Cing sok ye kudu kumaha ye kaula ye. Aduh. Nyan dirurug anu kudu sakitu mah aduh. Sakitu lobana mah aduh kaula teh. Terus terang we lah teu wani kajenting ayeuna pulangkeun we ka alam manusia kaula teh. Ceuk Mang Lendra nyarita dina batin. Ngan harita ge jaka bantangin meresaran cenah. Ulah wakaripuh teu puguh, ulah wakariweuh bari jeung cenah teu puguh. Nya kitu teh keun bae cenah sang hareupan bae naon-naon nu bakal kajadian. Sang hareupan bae aya naon-naon mah manehna ge moal cicingeun. Sahanteuna lamun kudu ngomong teh, kudu ngomong kumaha engke baris dibejaan omonganana. Kitu cenah para mitra ceuk Raden Japka bantangin. Atuh sabada ngadenge obrolan atawa omongan Raden Jaka bantangin sarupa kitu mah, salilana bakal mere perlindungan kadirina Mang Lendra. Mang Lendra ayeuna rada teger oge. Sabot kitu Kipatih Wirabangsa geus ngadeuketan Mang Lendra, bari langsung bae nalek harita teh ka Mang Lendra. Jalema nu ngaran Lendra, ari sia keur nanaon make aya di dieu sagala. Andika mah bangsa manusia lain-lainna deui. Misah alam, misah kahirupan. Lamun lain dek jadi ulon-ulon kajahatan na dek naon deui. Andika bangsa manusia Helendra lain tempatna di dieu. Mun andika datang ka dieu berarti andika minangka telik nu reka ngayakeun panalungtikan. Telik nu keur nyilidi kumaha kahengkeran bangsa ono. Ayeuna naon maksud andika kitu Helendra? Ceuk Patih Wirabangsa ujug-ujug nyarita kitu. Atuh tangtu we para mitra anu ngagebeg teh lain bae Mang Lendra jeung Raden Jaka bantangin dalah Nyimas Wulansari katut para putri kaputren sarua pada ngarasa leuwas. Di mana eta Wirabangsa nyaho manehna ece sebenarnya mengalan Lendra. Si horeng si mana horeng ieu teh para mitra sabada meunang katerangan ti Adipati Anggawira
jeung deui meunang katerangan ti Kangjeng Prabu Selang Kuning sabada Surajaya nerangkeun kajadian-kajadian waktu anu geus kaliwat. Yen sabenerna nu ngaran Jakabantangin jeung Mang Lendra teh eueuh hubunganana ngan dina rupaan ceples kitu tadi antarana. Jadi Jakabantangin ngagunakeun kurunganana Mang Lendra. Kitu di antarana para wargi. Para mitra pamiarsa wangsul deui nyaeta kana carios ti payun. Anu nembe cenah para mitra Katunda. Harita para wargi sadaya atuh reuasna luar biasa. Nu matak Nyimas Wulansari langsung harita teh tumanya. Wa pati, ulah sok gagabah kitu wa. Ya, ulah sok gagabah nyarios teh uwa moanya Kakang Jakabantangin dianggap nu sanes. Ya, ka dieu mah teu aya manusa kukulunuan uwa. Ieu mah Kakang Jakabantangin uwa. Ceuk Nyimas Wulansari tugenah para mitra sadaya ku polahna Patih Wirabangsa hari. Patih Wirabangsa harita teh nyarita deui. Nyimas, salira ulah katipu ku titingalian Nyimas. Eta lalaki anu ku Nyimas nuju dipuji dianggap dewa teh sanes Jakabantangin. Namun bungkeuleukana manusia Nyimas. Datangna ti alam manusia. Malih mah ngaranna ge si Lendra tadi. Di lemurna disebut Mang Lendra. Ta eta teh pakasabanana minangka badega. Bejana nyaeta di ditu teh jadi badega pangkat bujang badega teh geus. Buburu di hiji jalma nu saukur boga pangkat wadana. Jauh tangeh mun dibandingkeun jeung urang-urang mah atuh Nyimas. Jauh tangeh. Eta teh wadana ayu wadana pan pangkatna ge sana pun jauh tangeh dibandingkeun jeung urang. Yeuh, pokona mah lain babad, lain pacing, lain campaka kuduna. Lain babad, lain tanding, lain kadinya jodona Nyimas, lain sakali deui. Jadi uwa di dieu cumarita teh nganrangkeun saha sabenerna ieu manusia tak kitu. Jadi ieu teh pangkatna teh saukur badega. Jongos lah mun jongos teh mah bujang teh. Bujang di kawadanaan. Kitu Nyimas. Cek Patih Wirabangsa ngesek-ngesekeun para mitranya campah jeung ngagogoreng Mang Lendra. Nu dihina bebeakan harita keneh ngudig-dig nafsuna. Nafsuna Mang Lendra ngagugulung atuh para mitra sadaya ngagulung. Jeung memang kabeneran pisan. Nafsuna Mang Lendra ge sarua jeung nafsuna Jakabantangin para mitra sadaya. Kumaha atuh Mang Lendra ngajawabna harita para wargi? Waktosna kabujeng seep. Aduh.